jahe nele jelema teh karunya masyaallah nuki itu karunya mah udag-udagan dunia nyana hina ngudag nu hina ngan teu beunang ngomong asal nyana ngomong batal dirobah deui ku Allah dirobah perasaan otomatis dumadak haju cerik eta waliullah teh cerik eta ngeunah kamari ka mana teu karasa nyana neuleuh jelema haju ngarasula pan sia diangkat kadinya ge ku aing itu ge nang aing atuh kunaon ku sia haju dikhawatirkeun sia bae cek Allah dumadak haju aya jelema ngaku-ngaku majub ngaku-ngaku dimajubkeun ngaku-ngaku wali tampilingan jelema geus datang ka wali mah geus kanyahoan ku jelema matak salat aja telok berjamaah besi kanyahoan makan teu salat talian sakena mah nyumputkeun kumaha meureun deui nyumputkeun kawalian teh lain haju teu salat nyumput pan di syariat ge kudu salat kudu berjamaah disumputkeun kawalianana embung kanyahoan ku batur bertingkah biasa baik tapi kajenteng di biasa-biasa ge kalantaran rohna luar biasa tetep moal katahan moal kan janana biasa baik biasa we seri-seri we dahar-dahar tapi wali kita mengeunah deui nya ya engke lah tungtungna badahar bareng jeung urang akun malah gembulannya na jadi kos kitu deh pan geus bako ngan andai kata teu dahar ge jangan kuat ngan keur dahar nutupan diri doang teh sena kos kitu moal katebak layak ripul wali ilal wali nu nyahun wali deui tah engke jeung nu gembul deui nya ge sasalaman wali nih ya sebab apa gembul saya juga gembul geus hese nyana bae geus ngan aya engke efek tina ruhna diangkat jadi wali hiji mustajabud da'wat aya engke tanda-tanda geus kudu dicaritakeun tanda-tanda kawalian urang nyaritakeun si awali mah teu meunang tapi tanda kawalian mah meunang dicaritakeun mantak bisa nyebutkeun wali lantaran aya tanda kawalian nah jak nu sok mustajabud da'wat mah ja wali aya deui tanda kawalian cuekan tilok ngomong-ngomong kitu urusan dunia paling ku taratur wali teh nu geus kitu teh nah aya lah 20 tanda kewalian Bismillahirrahmanirrahim ieu mah nyaritakeun wali nu nyaritakeun ahli bupati ahli gubernur, ahli proposal, teu nyambung. Nyaritakeun dunia kawalian, nu nyaritakeunana ieu kiai Golkar teu nyambung, kiai yayasan teu nyambung, dek nyaridekeun teu nyambung we pokona mah. Kiai urang ge kiai urang ieu anu nyolateunna neuleuh sholawat teu nyambung. Nu nyamuk tuh, iya baru nyamuk, iya orang mah tuh gitu ngaranna itu mah lah ngabawan sungut deh mah, ngabawan sungut ya mah, atau Habib lagi tuh nyamuk, itu kau, ese, ceritakan dunia kawalian, ese, okos ceritakan suluk, urangna beki dahar. Beki molor malah teu meunang aya jahe di suratan di SMS deh aya ngobrol suluk pantau genap huluna kena buncunur tak bahasa Perancis tak buncunur ese urang gari ngaji hikam, ngaji ihya, ngaji minhajul abidin isin lain teu bisa dibaca babari lah hese-hese amat malobat terjemahan malah kuat dibaca jang ceramah dibaca teh minhajul abidin jang ceramah nyerang bahan batu ayo urang masa bodoh kan bego eta mah gari mah zaman bego atuh urang hirup di
di situasi alam nu bego ya kabawa bego hese ya urang dongeng hikam kaharti ilmu pasti dina tauhid hikam ngeunaheun jasa mun urang ngaji hikam tiis keur di majelis mah keluar panas deui urang ngaji ihya tiis kana hate ngaji minhajul abidin ngeunaheun saleutik kana azkiya tapi pan beuh eta urang praktekna masyaallah hese keur carita hese teh hese tapi ku Allah dibere bisa mah tuh babari bae janu Allah dek dibere bisa mah babari bae lantaran keur carita hese mah pohara hesena tapi pan sabaraha kitu pejudi nu diangkat jadi wali ku Gusti Allah berarti bisa sabaraha garong nu diangkat jadi wali ku Gusti Allah nu dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dongeng di zaman kitu wali sanga kamari ieu dongeng di zaman Syekh Syarif dongeng di zaman kitu wali sangalah loba garong jara di wali kuari dibalikeun loba kiai jadi garong atau dibalik babari bae Allah Masya Allah lantaran urang nyaritakeun Gusti Allah bainal usbu'ain Allah teh bainal usbu'ain antara dua dariji maksudna naon eta bainar roja wal khauf bainal kudrat wal iradat dan lain sebagainya bae ditakwilan ku ahli takwil atuh geus bae teh ku bagus Allah babarieun jasa Gusti Allah mah lamun kimu pasir eta adalah seorang sarjana hukum teu bae cicing kunaon atuh kiai santri nu tateda cicing di amal aya ka ditu ji atuh geus kitu bae kos kitu bae teh kaambal ku urang istimewana kimu pasir turun ke belah dieuna di dirina sorangan ka naik deui di dirina sorangan eta mah geus teu bisa dibohongan ruhani mah kos kitu bae anu ku urang teu kadeuleu ku kumahana tapi naik meureun aya hiji pagawean anu istimewa urang kadenge abuya istimewa luar biasa di deuleu ku urang oh kos kitu kabelah dieuna awalna mah henteu abuya mah teu lila istimewa suarana teh menggelembung istimewa teh henteu kebal abuya mah awalna mah biasa bae awalna biasa bae ieu keur carita kiai-kiai urang bae mah Ki Bustomi ja biasa bae keur zaman dakwahna mah lah sababaraha taun deuk maot jadi istimewakeun ku Allah bangun bagus aya nu kata dina bagus luar biasa gejret rohim teh mah gara-gara proposal diajukeun turun henteu turun ona ieu henteu deui tah bainal usbuain nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti hese teh urusan geus kitu geus dirahasia Allah masyaallah masyaallah mentak inggis jasa eta teh urusan derajat teh bisa diraih ku teu karasa plak bae aya di punslot bisa teu karasa de turuna lain make tangkal kalapa deui ngagejret eta mah ngagejret bus anggeus ih masyaallah tah kos kararitulah ieu keur carita dunia maknawi keur carita alam maknawi naik pangkat teh naik pangkat urusan makna naik pangkat dohir mah diangkat tetap jadi bupati diangkat jadi gubernur belah ditu na menteri dari itu na jadi presiden eta mah kumaha bae carana silakan zohir tah mah ieu mah maknawi diangkat teteh ti ustad jadi kiai ti kiai turun deui jadi ustad jadi tukang priwit jadi wasit main bola kiai jadi wasit main bola atau masalah ya bermasalah namang ke di akhirat di dunia itu teu bermasalah mangga teh teuing tuh anu naik truk teh turun deui ih rahasia Allah hese jasa masyaallah nah
kuari mah dongeng doang. Lamun manuk gegedeberan di jero kurung sasada hayang keluar nyana inget ka lembur nyana. Manuk ge boga lembur. Aya di RT na di ditu inget ka lurah nyana meureun. Hayang balik gegedeberan manuk teh di kurungna rindu ka alam nyana. Urang ge kuari lamun rindu ka alam urang nu asli. Eta geus carita manuk mah teh. Iraha cenah kiai atuh emang siapa pohoan bae ngajina. Eueuh bae nu teu poho. Kabeh poho. Malah mabalag ge dula leuleuh heula. Belah mana? Belah mana? Urang teh ya mimiti hirup di alam lahut. Pakaianana adalah kudsi. Urang di dinya teh hirup diciptakeun ku Allah. Cak Allah turun ke alam Jabarut pakaianana sultoni. Didinya lah urang teh di alam Jabarut ditanya alastu birabbikum, di alam lahut ge geus ditanya. Di alam Jabarut ge geus sumuhun dauh. Kabeh teh turun deui ku ari teh alam Jabarut ke alam malakut. Di alam malakut eta urang geus pasini bae jeung babaturan urang. Sikade urang lamun diturunkeun deui tetep urang mah kieu bae nya iman ka Allah, iman ka Rasulullah, ibadah, kabeh ge harah. Turunkeun di alam malakut ka alam nasut kuari pakaianana jisim. Ngementak kuari teh urang aya di alam mulki atawa alam nasut pakaianana jisim, ruh urang dibere pakaian jisim. Lamun tadi di alam lahut pakaian urang kudsi, lamun di alam kitu Jabarut pakaian urang sultoni, lamun di alam malakut pakaian urang teh ieu adalah rohmani. Geus disebutna kuari pakaian urang jisim disebutna ruhul jismani. Naik ke alam malakut ruhul rohmani, naik ke alam Jabarut ruhul sultoni, naik ke alam lahut ngaranna ruhul kudsi. Tah, jadi urang teh baheula lembur urang di alam lahut. Lembur urang anu asli nyahonangan ke Allah doang hiji geus eta. Minimal di alam Jabarut nyahona teh kasumuhun dauh hugul alam sultoni ngaranna ruhul sultoni. Allah be muhun urang teh ku kagagahan Gusti Allah. Ta eta lembur urang nu asli eta. Urang lembur urang nu asli eta. Geus lamun urang kuari rindu ka alam nu itu, urang kuari moal bisa leuleuh ka dunia lantaran rindu ka ditu. Rindu tak urang ke alam itu. Geus dibere sekupi teh teu hayang aing mesti jadi gangguan. Aing pandek balik ke alam itu. Lain seuri. Karasa badan ku Habib. Aduh. Lamun urang inget ke alam nu itu nu bakal datang deui urang bakal balik ka ditu. Nu mantak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta pan urang teh tanpa sadar urang babacaan eta innalillah wa inna ilaihi rajiun bakal balik ka Allah ka alam itu. Cak Allah teh wahai arwah maneh kuari di dunia ayana disebut alam mulki, disebut alam nasut, dibere pakaian maneh ku kaula jisim. Geus jisim butuheun dahar nginum pake roh maneh ulah salah bakal balik ka ditu. Lamun maneh kuari sibuk ku urusan jismi, ruh bakal dipenjara. Lamun eta roh awak teu sibuk ku urusan dahar, nginum, pake, kendaraan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, teu sibuk ku eta, roh bisa balik deui ka lemburna deui. Lembur Cikupa balik deui ka laut. Tadi urang kikieuan geus sing hade balikan deui ieu ruhna ngaranna ruhul jismani, hartina ruh dipakaian ku pakaian jisim.
lantaran jisim butuh dahar butuh nginum buku pakai butuh kendaraan sibuk kurangku etak ruh baliklah ka ditu ditahan heula ku Gusti Allah ulah langsung ka lembur coba malaikat uruskeun heula sibuk lah kok kitu baheula teh sakitu ge dijadikeun kiai kok sibuk lah ka dinya eta penjara di penjara heula disijin na eta teh sijenuna ngaranna laina naon tamangan sakadar neraka jahanam. Oh masalah sih. Aduh Gusti Allah. Nilai ilmu kawalian teh Gusti. Ilmu kawalian teh hese. Tah, ieu supaya orang rindu ke alam itu kumaha? Supaya orang rindu ke alam itu supaya selamat. Supaya orang ulah sibuk ku dahar, ulah sibuk ku minum, ulah sibuk ku pake, ulah sibuk ku kendaraan, ulah sibuk ku imah, ulah sibuk ku jabatan, tahta, kerajaan dan lain sebagainya. Supaya ulah kitu tak kumaha. Jangan coba ka kiai, datang ke kiai supaya abdi ulah sibuk ku pakaian, ku dahar, jeung ku kendaraan. Pugu kiai keur ngridit. Taker. PB jaga kiai eta mah tuh mal beres sarwana eta mah di jahanamen kabeh malah macekna nu aing ge can kabayar ku sia pang nyelesaikeun we ja sia murid aing cak muridna sial-sial teuing nasib aing jeung nasib guru awal beres pindah aing ku guruna lah moal kadinya kiai teu beres teh mah ka guru ge geus teu bereskeun atuh wajar pindah datang ke kiai ieu mah tasawuf bangunna ieu Waalaikumsalam enak nya ieu kula supaya ulah sibuk ku dahar ku kendaraan ku kumaha pangjualkeun sawah mah kumaha aing ngridit moal cek kiai teh ngendek barang beuli we ngan teu ka hontal sebab yang meuli Alphard duitna nu aya duitna 100 juta pang nutupan keur ku ieu leuwih parah sakjana leuwih parah bajak murid blon ieu mah guru atau lain tiis panas sih manukos kieu mah. Tah, neangan guru semet guru pikih mah kitu bae. Datang ka Irak ge datang ka Iran atuh kitu bae. Guru lamun neangan guru pikih mah moal henteu kos kararitu kitu bae terus salilana. Kitu bae salilana cukup ku cukupna tetep bae menta bae. Kitu bae terus datang ka mana ge, datang ka Azrak ge kitu bae. Emang negara azak mah negara jin. Pas gitu. Kuduna kurang neangan ka guru ruhani. Sup datang. Hese dipanggihanna lagi kecuali mau duit. Geus teu beres deui we. Sada guru ruhani. Tah, lamun kiai kulan-kulah yang ngaguru mal ngamuridkeun aing mah. Hese nek ngaguruna ge. Lain oh saya dengan guru tarekatnya ya amalkan Gusia fotokopi bikeunan Gusia ye sakumaha surat ondang gini ke pendopo jamu Gusia mah nyabibnya hese kiai kula bae teh ngaguru bae hayang ngaguri atuh kieu teu bisa atuh henteu mah wayahna bae pangbimbingeun boro-boro ngabimbing di dinya tuh aing can bisa hese lamun urang encan hayo bae nuturkeun sapoe sabulan sataun bangunan geus bener-bener bertekuk lutut kakak oh maneh bebeneran ieu teh hayang ibadah teh muhun geus siap ieu teh ibadah teh lain siap-siap deui siap jasa boga warung boga jual habak ayo duitna ka dieukeun ki upload deui bae siang warung sanggup ninggalkeun warung sanggup kunaon nu mentak sanggup abdi na hayang ka ditu ka lembur abdi oh iya sakuari kerja di naon di negara abdi jadi gubernur sanggup ninggalkeun gubernur sanggup ngan abdi hayang jadi menteri ye eta siapa opo ngajeroan atuh tawa henteu abdi mah siap jasa siap aju sawah aya jual
Jadi beneran sih ya, bener. Mama, abdi ai ngajual warung mah gampang, abdi ai ngajual sawah mah babari, abdi nurunkeun jabatan mah gampang, tapi pan ai teu puguh maksud macan bisa resep deuk kumaha. Bisa sote abdi ngajual warung di mana abdi boga acuan. Abdi teh boga karesep leuwih tibatan warung. Geus warung teh teu dianggap ku abdi tah abdi mah hayang kitu heula. Oh nya. Ulah ka dijual atuh ku sia, pinuhan warung. Untungna jang mama. Tah, tapi siap heula sia, siap. Siap, bener keun warung mah warung, sawah mah sawah. Sia jabatan ke jabatan, tep bae heula nya. Tah kuari mah ku mama deuk dibere mulai geus ieu di awak sia teh aya ruh teh boga lelembutan tah sia teh ieu teh bakal balik ka alam nu itu di mana-mana sia engke balik riweuh ku urusan jisim atuh ruh sia teh disijen yakni di penjara tah kuari mah mulaian sok ieu modalna ieu nya aya tafakur ieu modalna ieu zikir sok heula berangkat heula wirid ba'da subuh wirid ba'da maghrib wirid penting sok heula wirid heula wirid terus maneh ulah henteu hadir tiap sapoe sakali jeung mama atawa tilu poe sakali atawa saminggu sakali ayo hadir bae heulanan dir ngaji da aya nu umum aya nu khusus. Terus atuh moal bisa ngajual warung ai resep ka warung. Jang kege warung teh jadi hayalan. Jadi hayalan pan. Warung teh mun jadi supermarket mantap. Masya Allah. Akarak desa tingkat mun boga 3 tingkat mah ngagedean geunah. Babari meureun meuli mobil. Tah hayalan-hayalan kos kitu teh ngaganggu karena balikna roh ka ditu. Aduh, ya boga emberi we mun dijual haju meuli kebo. Meuli sapi eta tah pikiran kos kitu teh ngahalangan roh urang balik ka ditu salamet kahalangan ku tina kebo tina embe kana kebo ieu sekupi hayang mio hayang robah ieu sabarang geus kamari tipes Pak kuari ka mio aduh ieu ti mio teh hayang roda 4 kaje nu jorege tah eta kos kitu eta kahalangan teh kos kitu teh eta kahalangan ya Allah pantuan Syekh Abdul Qadir bejana cenah sugih pan jadi kutub teu aya di benak hati sama jadaratang sorangan datang aya jeung da akur tah kuari sok aya urang ulah mikiran dunia sia sok aya kira dagang mah dagang sia mun jadi pejabat jabatan terus bae sok wirid heula wirid sok geus teh beres heula syariatna tah kuari dibere kuari ilmu mulai tek sabulan kumaha cerdas we 2 bulan 1 tahun boga pikiran cek ngana ji dunia digulung-gulung nya ngaganggu ka ruhani nya dihisab halaluha hisabun wa haramuha iqabun atuh naon hartina dunia ya Allah ya Rabbi sedengkeun aing bakal balik geus teu pati nganggap tah kuari je ulah dijual pan butuh orang anak pamajikan pan kendaraan nya balik deh kadinya jang naon hartina dunia sapira dunia ya Allah hina luar biasa Kangjeng Nabi ge nyaritakeun dunia malir teu beda jeung bangke saha nu hayang ka bangke balik deh ka imah pan pamajikan butuh anak butuh urang ge butuh sakapeung waktu baena kuari geus mulai rada aya hasil tapakur teh kos kitu tah sakapeung nganggap goreng ka dunia sakapeung nganggap butuh sakapeung nganggap goreng sakapeung nganggap butuh tadi dinya tah perang mulai tah geus aya tah eta teh hasil tapakur jeung hasil zikir geus rada deres mun dina jabatan ji aing digugulung ieu ku batur diiring-iring ku batur sedengkeun saha-saha jelema nu sok diiring-iring tanda ahli neraka cak Gusti Allah Kangjeng Rasul nyaritakeun man aroda ayan zuru ahlal nar saha jelema nu hayang neuleuh ahli neraka ulah hese-hese di mana neuleuh jelema sok diiring-iring dikondisikeun diiring-iring tak eta teh ahli neraka geus ulah hese-hese kitu bae eta mah tuh lamun aya jelema sok diiring-iring dikondisikeun diiring-iringna teh eta
hayang diiring ku ieu hayang di ieu hayang di itu tah dibadegaan eta teh ulah hese-hese Kangjeng Nabi anu nyebutkeunana mun aya lanjut hayang nyaho ka ahli neraka ulah hese-hese beangan asal aya jelema nu sok hayang diiring-iring dikondisikeun eta ahli neraka. Anu kumaha deui ucapan Kangjeng Nabi beusinya marahin atuh dibuka kitabna tah hartikeun tah. Anu kumaha deui sedengkeun bupati dikondisikeun gubernur dikondisikan eta ahli neraka. Ieu mah pada urang nome ngomong heulanan ieu. Geus atuh kumaha atuh moal norekat sia atuh. Ai asa-asa mah agak-agagan atuh bae bisa. Geus ahli neraka bae teh kos kitu teh. Yo sananya nyahoanan buka kitabna. Ja aya kitaban. Lain sacalangapna lain. Bah kitabna tah buka saha bae. Deres bupati, gubernur, menteri, jeung presiden mah puguh kiai. Nu hayang diiring-iring, teh hayang ditamasul teh hayang dicontoh, hayang diturutan. Weh, sia kudu nurut ka aing milih Zakir. Nya sia da sia tah hayang dikitu-kitu, hayang dituturkeun ahli neraka. Jatuh di kumaha? Ieu mah keur ngaji torekat ieu mah. Atuh ulah dibahas ku sia di bab di ditu ulah. Ke aing deui marahna. Ieu mah dek ningkatkeun pikiran ieu mah. Atuh moal jadi norekat agak-agagan mah. Anggap nu kitu ahli neraka, resep sia ka neraka los tuturkeun. Lamun sia masih keneh nganggap ka kiai model kos kitu sarwana sia moal naek sia. Pan ieu teh dek miceunan ka resep. Atuh moal naek-naek urang anggap bener ka nu kos kitu mah, anggap teu bener. Ayo orang teu sasalaman. Salah deui bae. Kos aspeknya kos kitu tadi salah nganggap. Atuh urusan batin, urusan zahir. Ieu mah asal nu make sapeker haram sasalaman. Mana kitabna? Coba cenah tah ahli bidah nu mana nu haram sasalaman? Soekeun ku aing sia. Ngaji teh teu tararamat. Dek naikeun derajat teh kudu dipastikeun ka murid. Haram secara rohani. Ahli neraka teh kos kitu mun sia resep babarengan jeung lurah, jeung camat, jeung bupati tetep ceuli datang ka naik pangkat bage moal sia, datang ka kiamat moal. Lamun urang nganggap mu kitu bener, urang moal naik derajat tah. Ja aya keterangan eta mah atuh. Aya keterangan man aroda ayan juru tah eta bae tah. Mun maneh ngarepkeun hayang deuleu ahli neraka di dunia keneh ulah hese-hese cek Kangjeng Nabi asal aya jelema nangtung berangkat diiring hol pahu disatukangeunana dikondisikeun eta tanda ahli neraka ulah hese-hese eta bae deuleu ahli mah urang anggap kanu kos kitu mal naik derajat sia bersihan batin urang minimal ulah resep geus tah mulai kuari duja heueuh nya dunia teu bagus ya mulai ditawarkeun ku urang. Coba Bang nawarkeun warung, tawarkeun. Kunaon emang? Ya terus dek ganti we warungna. Dek boga toko. Je. Ada tiba ganti ngaluhuran gagada. Henteu ye bade moal aya kegiatan-kegiatan lah. Kunaon teu resep. Tani moal di tanian, mun deuk los bae sararia bae tani. Dijual hese kulega teuingan terus tanian tah dimodalan ku aing hasilna jang sia aing geus teu resep bae ja aing mah dahar sakieu aya geus cukup tah mulai geus bagus teu resep warung los atuh teh dijual mah urusan bae ku sia dahar jang sia geus sing rapih bae geus sia bae geus aing mah geus pepegatan jeung warung mulai tah geus mun urang keur jadi gubernur teh hayang urusan tah geus aing mah moal jadi gubernur lah geus dipasrahkeun bae mandat aing mah deuk ibadah ka Allah kunaon eta kitu da leuwih resep ka kampung ruhani nu asli tibatan kahalangan ku jismani kunaon eta pangaruh zikir tarekat nu asibel silsilah mu'tabaroh kuari ditafakuran jeung dimuraqabahan teu nganggap kana dunia tanpa nimbulkeun fitnah ulah aya fitnah biasa bae urang teh biasa bae zahir mah tah mah urusan ruhani engke ge ruhani teh nyambung jeung ruhani nu bersih deui bakal katatamuan gereja ku jelema ahli ruhani deui urang mah kulantaran ruhanina ruhani calo tamu calo deui tamu lantaran urang keur ngondisikeun pilkada tamu urang anu sababad jeung eta
datang panti Cikupa datang ti Cilongok Gandu datang ti Sepatan datang ngobrolnya bagaimana ya supaya sukses kita. Iya kan kita diangkat jadi tim sukses. Iya. Nah kamari BHS sabaraha eta kabagian kan beb ya. Aduh tuh ngobrol teh jeung nu kitu deh. Tapi ketika orang bersih rohani timbul engke aya tamu khusus. Waalaikumsalam beda. Lirikan matana beda, dengena beda. Oh, utusan Allah. Urang teh ieu titah ngobrol jeung nu kos kitu lantaran urang tahapanana geus aya di dinya ngobrol. Teu kahartik ku batur. Moal dikiriman ku Allah jelema kitu mun urangna encan kos kitu. Atuh kitu bae sih, lamun teu kitu ya kitu kitu. Oh baiklah kul makana kada bain hoya malu kada ya amil baik guys dalil mah kul makana kada atuh setiap jelema nu nyukseskeun pilkada ya malu kada atuh mah ngabagikeun BHS ta eta kos kitu babari cak rohim jadaet cenah dalil ulah jero-jerohim dan kul makana kada bae bain hoya malu kada atuh amil ge kos kitu nya. Tak, kuari geus mulai ruh rada bersih. Sok geura makin bersihan. Piceunan coba. Awaik payakit. Lantaran urang aya nu nuduhkeun. Piceunan takabur, kieu carana. Beres. Piceunan ria, kieu carana. Eueuh. Piceunan hasud, kieu carana. Eueuh. Hampang awak teh. Nah, kuari mah kong ngeunaheun dina Al-Qur'an dijelaskeun wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap poe Gusti teh aya dina sya'n teh kalakuan seluruh ieu sya'nun Allah. Diberangkeun ku sya'nun Allah, dipetingkeun ku sya'nun Allah, dipanaskeun sya'nun Allah, tiriskeun sya'nun Allah, urang diuk sya'nun Allah, urang nangtung sya'nun Allah. Keun heula urang babalik ka diri urang. Ieu teh keur aya di jero sya'nun Allah aing teh kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah teh selalu sya'an. Hartina urang teh ya nang Allah. Kumaha ge nangtung urang ku Allah diuk urang nang Allah sagala urang nang Allah tak kuari geus datang ka dinya lantaran hirup urang teh bersyariat. Syariat mah mun ditanya sayruhu ilaen leumpangna ka mana ilallah. Urang mun carita syariat deuk ka mana deuk ka Allah buah berangkat bae teh syariat tah ilallah. Ketika urang norekat sayruhu lillah eukeur karena Allah. Keur salat karena Allah, keur ngaji karena Allah, haji karena Allah, lillah tarekat ngaranna. Ketika orang makrifat alallah, sirhu alallah, lempangna ku Allah, salat ku Allah, puasa ku Allah, haji ku Allah, diuk ku Allah, nangtung ku Allah. Jadi kabeh ku Allah geus teu diaku ku urang. Ketika urang kitu hakikat ma Allah. Babarengan jeung Allah ya. Ya urang itu keluar jeung Allah ngan urang mah kahijab bae sok geura ge ketika urang nangtung deuk salat nu nangtungkeunna Allah berarti aya dabru Allah teh al mudabbir urusan Allah ditangtungkeunna ku saha ku hese-hese amat maka jeung Allah muter leungeun heseun amat pan Allah Pak eta nu ngagerakeun nya ge Allah nu nangtungkeun nya Allah nu ngiceukeun nya Allah nu ngadegekeun nya Allah. Nah ku hari ku jauh amat jeung Allah. Oh hate kahijab ku sekupi kahijab tah hate urang perasaan. Oh nu can ngageser teh perasaan ieu ngageserkeun perasaan supaya yakin etalah pagawean ahli thariqah. Ilmuna ngaranna ilmu pakaianna ngaranna tasawuf da irohna ngaranna roh thariqah. Tasawuf doang teu norekat moal wusul ilallah norekat teu tasawuf moal wusul ilallah acak-acakan geus pakaianna pakaian tasawuf ihya ulumuddin minhajul abidin na irohna roh tarekat ngahiji ku ari mah berangkat nangtung cek hate urang ditangtungkeun ku Allah teu kudu ngomong tah mah net kayakinan geus berarti kicep lahir kan dikicepkeun ku Allah nangtungkeun ku Allah dienge ieu ku Allah urang ku ari mah atuh endek salat teh pugu lempang lagi menang Allah nangtung di dinya ge menang Allah
atuh geus teh kudu usoli cek Allah puyang usoli geus sia datang ka dieu ge eta salat ge nyahona sia salat dohor tenang di aing maka jeung usoli fardhu cak Gusti Allah ku tolol-tolol deui sehat teh sia ku Gusti diciptakeun nang aing leumpang ka dieu ka masjid ku aing ditangtungkeun ku aing maka jeung usolli fardhu zuhri aya eta cenah kos ditarun tain di mana tah balik deui urang ka handap berarti eta teu utak-utakan di dinya bae kos ditarun tain mah otomatis tah mah pembahasan doang geus moal bisa dibuktikan kecuali jelema nu ditaekeun keyakinan ku Gusti Allah. Kos taruh tain mah lain di salat bae. Ngan di salat mah kudu dinulain ge dinulain aya kos taruh tain. Urang ayeuna deuk nginum nyokot gelas atuh pas aya kos taruh tain. Jan deuk nginum urang deuk nginum jang moal nyokot piring. Ayo coba ge nginum moal urang datang ka dieu nyokot piring. Wah cak pamajikan. Ka grogol lu. Benar, saya ada nginum pan nyokot piring, nya grogol bagianna. Asal kretek kurang dek nginum pasti nyokot gelas. Dahaga jasa nginumna pasti nyokot muk. Rada sedeng dahagana nyokot gelas tu sedeng. Eta kos kitu tah. Ieu rada panas ya, halah pasti es. Kan kos kitu tah. Ieu mah rada lain deui mah ya dek ngopi Habib Rozak. Atau biasa eta mah otomatis kos tu taruh tain ngan dibahas kudu dibahas aya kos tu taruh tain da praktekna urang deuk dahar moal nyokot gelas kajian kumaha ge aya lain nu oplo mah atuh pasti nyokot piring tah eta teh aya kos tu taruh tainan henteu kieu deui ye begitu nyokot gelas sejak kaula nyokot gelas lantaran endek nginum ambo budak atuh kos kitu aduh atuh geus aya di jerona yakin nempel di jero. Nah, ketika orang usolli fardhul maghrib. Cak Gusti Allah jauh amat. Cak nya mah aing jauh meureun. Aing teh aya di sia nangtung sia ku aing. Denge sia ku eta keupat sia nang aing. Kos sia make usolian. Urang mah tetep bae lantaran urang datang ka syariat usoli deui. Bagi jelema nu geus ngalengkah di jalan keneh geus rasa salat di jalan keneh geus rasa tek Allahu akbar kumaha perasaanana ja eta takbir teh nang Allah pan tadi teh ya sayruhu ilallah syariat sayruhu lillah tarekat sayruhu alallah ku Allah anak urang boga perasaan nangtung ku Allah takbir ku Allah ye perasaan orang atuh aing teh bareng jeung Allah. Atuh geus Allahu akbar. Eta babacaan lalaunan ge bakal kadengena kenceng ku ceuli urang, geus alam dinya mah. Mantap beuki lau. Teu kadenge ku batur. Nyana geus asa kenceng lantaran naon? Di jero eta teh aya Allah. Mana Allah? Di jero awak. Oh berarti awak di jero iya ya Allah. Murtad sia. Kudu kumaha Allah mah teu boga tempat. Jalain kitu, tambah keyakinan, perasaan. Nah, kuari mah geus datang tah ka dinya, cepet bae lah angel mah. Kuari geus boga perasaan ku Allah, berarti ma Allah. Liwat syariat, liwat tarekat geus jadi marifat. Dumantek cek Kangjeng Nabi, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Nyaho kaula ka Allah ku Gusti Allah, lain ku kula. Nang Allah bae teh mangamarifatkeun Sayyidina Ali Arabtu Rabbi bi Rabbi ay biduri Rabbi kuring wauh ka Allah teh lain ku kuring ku Allah bae diwauhkeun geus teh di aku lantaran teu boga perasaan aya teh Hasan Basri nyebutkeun Arabtu Rabbi bi Rabbi nurutan Kangjeng Nabi bae kuring marifat ka Allah teh ku pangeran kuring eta mah binuri Rabbi Tuan Syabdul Qadir ge Arabtu Rabbi bi Rabbi urang ge mun datang ka dinya kuring marifat nang saha ngamarifatkeun nang Allah sugan guru ieu teh ente, sugan tatangga ente, sugan proposal. Ngahalangan malah sugan bupati ente. Sa nu ngamaripatkeun teh Gusti Allah. Urang teh pindah alam tina syariat kana tarekat karasa.
karasa mun balik deui ka sarea teh embung engke ti tarekat teh kuari kana marifat karasa lah kumaha karasa ngeunaheun wae nikmat salat teh net ngeunaheun jadi lamun teu salat teh nyeri awak apa urang mun salat nyeri awak nyana mah geus alamna paling geus balik ka ditu balik ka lembur nikmatnya saya rohani teh geus ngajakan rohani tah kuari lantaran geus kaajak bae rohani teh ku alam nu itu jazab ngaranna majzub geus pikiranana ditarik ku Gusti Allah geus teu inget kana dunia teu inget kana materi teu inget ka makhluk teu inget ka nafsu jeung setan ka ditu bae ka Allah geus ditarik disebut majzub melotot memelotot kieu tapi deuleuana geus lain deui geus melotot gitu aja ku urang melotot geus bisa ka ditu melotot dede ge ada geus lain deui geus lain tah majzub ngaranna jazab tah mulai jadi hese deuk majzub teh emang kumaha nang Allah teu bisa dimajzub teu bisa dijazab jangan eta mah geus ku Gusti Allah bae pikiranna tak di ka Gusti Allah ke nah ieu lah deuk nyaritakeun ieu teh sakadar kadzalika arwahul muhibbina ya fata kitu kene modal manuk ingat ka lemburna keur carita manuk nu tadi dina kurungna atuh arwah ge dikurung jasad kuari teh inget ka alam nu itu atuh bakal pohoan kana dahar bakal pohoan kana nginum bakal pohoan kana pake bakal pohoan kana kendaraan bakal pohoan kana segala rupa dunia geus ka ditu bae jazab ngaranna tah mun geus kos kitu ta eta teh ta ngaranna majnun lillah edan tak eta teh jazab ngaranna nu kos kitu tah engke bako plek cager jahe neule jelema teh karunya masyaallah nu kieu nu kitu karunya mah udag-udagan dunia nyana hina ngudag nu hina ngan teu beunang ngomong asal nyana ngomong batal dirobah deui ku Allah dirobah perasaan otomatis dumadak haju ceurik eta waliullah teh ceurik eta ngeunah kamari ka mana teu karasa nyana neuleuh jelema haju ngarasula pan sia diangkat ka dinya ge ku aing itu ge nang aing atuh kunaon ku sia haju dikhawatirkeun siapa bae cek Allah dumadak haju aya jelema ngaku-ngaku majzub ngaku-ngaku dimajzubkeun ngaku-ngaku wali tampilingan jelema geus datang ka wali mah geus kanyahoan ku jelema matak salat ge telok berjamaah besi kanyahoan makan teu salat talian sakena mah nyumputkeun kumaha meureun deui nyumputkeun kawalian teh lain haju teu salat nyumput pan di syariat ge kudu salat kudu berjamaah disumputkeun kawalianana embung kanyahoan ku batur bertingkah biasa bae tapi kajenteng di biasa-biasa ge kalantaran rohna luar biasa tetep moal katahan moal kan janana biasa bae biasa we seri-seri we dahar-dahar tapi wali kita menggeunah deui nya ya engke lah tungtungna badahar bareng jeung urang akun malah gembulan nyana jadi kos kitu deh pan geus bako ngan andai kata teu dahar ge jangan kuat ngan keur dahar nutupan diri doang teh esena kos kitu moal katebak layak ripul wali ilal wali nu nyahun wali deui tah engke jeung nu gembul deui nya ge sasalaman wali nih ya sebab apa gembul saya juga gembul geus hese nyana bae geus ngan aya engke efek tina ruhna diangkat jadi wali hiji mustajabud da'wat aya engke tanda-tanda geus kudu caritakeun tanda-tanda kawalian urang nyaritakeun si awali mah teu meunang tapi tanda kawalian mah meunang dicaritakeun mantak bisa nyebutkeun wali lantaran aya tanda kawalian nah jak nu sok mustajabud da'wat mah ja wali aya deui tanda kawalian cuekan tilok ngomong-ngomong kitu urusan dunia paling utaratur wali teh nu kos kitu teh nah aya lah 20 tanda kewalian
guys urang nyebutkeun wali mah lain tapi tanda kawalian aya nu mantak Gus Dur diwalikeun teu meunang ngan tanda kawalian aja aya atuh nu nyaho kitabna tanda kawalian aya sanajan urang teu nyebutkeun wali tanda kawalian aya urang teu nyaho ieu ka BHS tapi merek BHS aja aya pindahkeun geura merek BHS ka Atlas piceun merekna ajuk wari teudenan merek BHS bikeun ka jelema BHS kieu amat nya kasar aju dipakena ge ateul ja BHS lain kos kieu tiruan kajeun kukumaha ge tiruan kajeun kukumaha ge sanajan diberekan BHS lantaran Atlas aslina atuh Atlas bae nganyalirukeun ka batur ge BHS kos kieu jasa aing mah embung make lah mending make Atlas bae buah Atlas tetep teu bisa BHS bae teu piceun merekna BHS bae kajeun teuing kukumaha komo nu nyahoeun mah BHS teh mah ngan geus merekan geus lecek BHS keneh teh kajeun kukumaha ge super malah mah eta mah pindahkeun BHS kan lain cap banggis tanda ka BHS-an bagi nu nyaho ieu BHS gebeng nu nyahoeun ka gebeng nyahoeun ieu tamer nyahoeun ieu manggis nyahoeun ieu ruhani ditutupan ge tetep we aya merekan ngan aya diwalikeun jeung urang lain wali aya teh diwali-wali ja tanda kawalian aya geus we simpang siur wali lain sabodo batur ieu nyananan teu meunang aju siang ngawali-wali ngalain-lain ka wali aing mah batal ya teu sabodo teu urusan batur ngawali-wali jeung ngalain-lain urusannya mah nyara-nyara mah isi kobah bae ka Gusti Allah tah geus datang ka dinya ieu lah kuari kudu dikubur keyakinan eta teh engke timbul bae kajeun kukumaha ge bakal timbul bae ku Allah dibere bae misalna pernah terjadi kahuruan tak ieu teh lamun make cai mah kudu meureun sababaraha mobil tapi cukup bae ku kieu nyana ge refleks pareum sorangan sakadar ieu mah sabab doang cai mah pareum geus bae pareum ta eta teh timbul engke ge keanehan teh kabacana ku batur nyana teh teu boga perasaan ji aneh kok bisa gitu batur ke maca tanda kawalianana ke tembong nyanana mah tetep bae ketika ke geus kanyawan ku batur kawalianana nyana bakalna ngeuhkeun tanda eta menta ka Gusti Allah leungitkeun Gusti lamun teh mah nyana teh kahujan teu kahujanan kanyawan ku batur ngadoa Gusti eta karomah anu kamari ieu teu kahujanan teh Gusti hujankeun bae abdi baseuhkeun bae abdi mah teu hayang dikitu-kitu ja hayangnya ka Gusti doang ai urang mah lain tuh aing teu kahujanan kan ieu tuh aing teh kos kitu eta atuh kanyawan bae wali lain wali geus kajeun ku kowe kanyawan bae geus masyaallah nah ieu keur carita arwah ta ieu tina arwah jisim pakaianana geus leungit kuari mah geus teu peduli ai kitu emang wali teu dahar-dahar ngan niatna nyana geus bisa jeung ngukur daharna geus bisa niatna jang ibadah ukuran daharna ja cukup ieu mah 5 huap ge jang salat mah geus tilok leuwih geus sakitu ieu mah jang salat abdi mah lamun teu 2 piring mah teu kuat 2 piring cerita wali teh ngan urang minimal ngenal heula karena perjalanan wali ai ka ditu bae diangkat ku Allah jadi wali mah bari bae bisa bae artina bisa bae teh kieu peuting teh hudang bae kajeun teuing tunduh teh tak deuk diangkat jadi wali mah hudang bae kieu hees deui eta hudang bae tak sakuat tunduh ge lantaran jana deuk diangkat jadi wali dibere bisa bae tak ku Allah teh udang salat zikir reup deui hees deui bisa bae kajeun kukumaha ge tak engke deui tanda kawalian teh dibere ilmu laduni mah di mana jana butuh dibere ku Allah padahal mah tadina teu kaharti ketika butuh Allah bere paham tek lantaran janana geus ba Allah
jelaskan ku Allah, dibere ku Allah, politik dibere, ekonomi dibere, budaya dibere, dan lain sebagainya ku Allah dibere. Kadang-kadang mun ditanya, teu nyahoeun. Henteu nyahoeun, jadi okos kumaha teh ilmu laduni mah. Di ku Allah dibere, tah eta karomah ge eta menjumlah ilmu laduni keneh. Da mantak dijual belikeun lah ilmu laduni. Wirid Gusia ilmu laduni, sabaruit maharna 100 gram. Ilmu laduni bisa dibeli kos gitu, heran nih mah. Ilmu ladun mah ilmu kawalian, teu bisa dijual belikeun. Tama kebersihan batin. Nah, ieu keur carita ala kadar beheulanan. Kadzalika arwahul muhibbin ya fata tuhazzizuha. Waduh, robah lantaran luar biasa rindu. Urang ulah nyaritakeun wali rohna rindu ka Gusti Allah. Urang bae hayang boga sekupi bae, dedeleuan ka sekupi deui sekupi deui. Rindu ka sekupi, rindu ka mio, rindu ka Avanza, rindu ka kakana Avanza teh nu ngaranna Enopa. Eta nya teh eta geus kieu bae kabeuli ku aing, tinggal milih warna doang. Asal neuleu bae, net, asal neuleu net, asal nu dirindukeunna mobil atuh mobil bae di jero hate. Nu dirindukeunna jahe atuh jahe bae. Jahe bae. Nu dirindukeun naon di awak urang teh naon ieu? Bangunan bae. Tah kuari eta keur rindu kana basa ge kuari rindu ka Allah tuh ka Allah bae. Geus ieu teh naon kitu ngaran robah roh teh dijadab ku Gusti Allah, rinduna ka Gusti Allah bae. Nah, eta lah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hayang datang kadinya eta teh kudu melalui guru mursyid. Anulzimuha wallahu a'lam.